Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai dengan panggilan anak. Kangjeng Nabi Musa ngarasa tebetah sungut rada bararau. Kangjeng Nabi Musa nyiwak. Maksudnya supaya ulah bau ke panggilan Allah. Beres nyiwak. Ditegor ku Gusti Allah, Musa, ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean nu tatadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui. Aduh, cek Kanjeng Nabi Musa jadi kos kieu ieu gara-gara nama Kanjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tatadina dikelilingi ku malaikat-malaikat. Malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa, nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit. Jelema nu puasa teh kapan ambe, sungutna seungit ambe, irungna seungit ambe, ceulina seungit ambe, kelekna seungit. Geus sagala rupana seungit atuh malaikat teh jubel pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa. Muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa. Kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa, "Ai maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat. Deuk naon maneh di darieu?" Cek malaikat, "Kami teh ngambe sungut anjeun teh seugit luar biasa." Oh, cek Kangjeng Nabi Musa, pohara orenganan puasa. Barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak, malaikat arindit kabeh. Dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa. Hei malaikat di kamarana, comeback. Parat orang luar negeri berarti comebacknya neta. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana? Ka nagara kami deui. Emang kunaon? Bau maneh ku ari mah. Gara-gara nyiwak bau. Ya Allah, nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah, Musa tambah 10 poe deui. Kanjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe. Karak didinya Kanjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Mentak pantas cak Kanjeng Nabi, la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miski. Yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik. Masya Allah. Coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa, coba kurang amban, coba sia hah gitu coba haji pada nurut dan hah, oh bisa utah dirinya urang pan teu akur sih cak Kanjeng Nabi la khulu pamisaim atyabu min rihil miski. Pan dia boro-boro leuwih tibatan minyak misi ge jeung minyak amre ge henteu. Kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah. Ambe jelema nu puasa leuwih seungeut munggu Allah tibatan minyak misi. Ka ambe lah ku malaikat-malaikat. Mentak lamun jelema loba dahar jauh ku malaikat. Ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna. Asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat. Cak nu dayut ge pan ngingung aing sia. Teu senang nu dayut, goblok teh ki uci. San pugu aing mah dayut ge jalna lain kurang dahar. Sebeudad nya eta pugu maksudna ge kitu. Aya dayut loba dahar, aya dayut aslina ti ditu. Ieu mah dimaksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae. Isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras. Beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana, aya deui gegeplak di dahar deui. Terus bae malah bakeur ngaji ge barang dahar bae. Naon bedana jeung orang koros eta jelema? Lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orek koros. Cek nu di luar sial ka aing.
atuh kadanan tapacara Kangjeng Nabi Musa 40 tinggal menghadap ka Gusti Allah. Atuh urang mah tapat teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang. Ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa, masyaallah komo di imahna. Geus nyaho jasa ieu mah di imahna mah geus pokona. Baso asup, somai asup, kolak asup, naon deui ayo coba beuh budak. Naon deui kunya hayo geura. Sagala rupa diasup-asupkeun. Atuh naon beda jeung orek koros? Eta mah lamun orek koros liwat nya ge ngadadahan dadah. Sama nih ye. Sarua jeung orek koros, eri orek koros ge. Masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing. Meng gregetan jasa meng. Meng. Nyana nyumpan goblok teh jelema, sial teh jelema. Emang kunaon? Dahar ka tulang-tulangna di dahar. Cak meng goblok, cak aing acan. Mantap ku ayana. Dahar sasakeun jak meng atuh. Mun teu meng ge nyumpahan teh ku galedeg. Masyaallah. Lu tak cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit pehan ngarusak, tapi lamun cucurut ulah. Kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut. Ulah, sebab naon? Nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah. Sugan nya nama beukieun ka beabah teh cucurut mah. Sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama. Ka daging teu beukieun cucurut mah. Beukina ngan sakadar ka tulang doang. Ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong, eta teh cucurut ka dinya. Diseusepan ku cucurut, cak cucurut teh ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti, tingkatkeun rezekina Gusti, lantaran nyana dahar daging abdi kabagian tulangna Gusti, paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut. Doa aja lemah geus teu malah lanjur, ya kiai kabeh korupsi malulu. Ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa. Mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok bebayan cucurut mah ngadoakeun urang. Mun beurit paehan sebab ngarusak beurit mah. Beurit paehan. Emeng eta binatang nu suci. Lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae. Ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae. Emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa. Siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bolon sia. Mere cara eta teh keur ngadoakeun. Deulekeun ge dina kitab coba dina hikmat kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apal sebab eta bahasa emeng. Mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah abdi cicing di mamana mati lo kabagian, tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae. Waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata. Ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese. Urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese. Tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang. Urang malik kesel deui. Atuh euy meng mah kos kitu. Dipicen ku urang 5 kabeh datang 10. Bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui. Hese meng mah sebab naon? Di dinya lah aya makanannyana. Ngadoakeun 2, hiji meng, nomor kedua cucurut. Eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah pehan. Bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan. Mun beurit ulah, tapi beurit nying mah pehan bae. Beurit teh 2, jadi wal beurit yan kosimu lagi sepen. Wa nyingingun wa gerihi. Hiji beurit nyinging jeung wadua lain nying teh nu nyinging mah pehan. Bener ya mah berit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusaknya nama. Jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut berit nyinging berit keneh berit gede berit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut. Berit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah. Cucurut mah ulah. Jadi cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu. Manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut.
Ya geus Nawawi tah mah. Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram. Di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram. Di Mesir dina manakibna. Di Mesir. Lamun cerita ti awal kan panjang. Ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir. Maksudna nak naon? Deuk kitu naon gara-garana? Deuk nyita kitab. Sebab percetakan kitab harita 2, Beirut jeung Mesir. Sakalian deuk ka Beirut, Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula. Eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir. Pohara. Aya bahsul masail. Ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah, pohara jasa. Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh. Kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan. Ngan ti jauh kene. Cek Syekh Nawawi teh, wah asana ieu kajian ku kumaha ge ieu deuk aya permasalahan bahsul masail. Jubah Syekh Nawawi dibuka. Dibikeun tah ka hadamna. Ieu pake jubah aing. Ya pake geus ngomong. Geus bae. Datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Syekh Nawawi na di tukang bae. Tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan. Ngomong jasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masya Allah. Tungtungna mah hadamna nu jadi kiai. Oh, atuh diajeng-ajeng segala rupa. Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukangeunana. Seuring bae Syekh Nawawi teh. Dihormat segala nanaon. Jangan lagi empot-empotan dengan Syekh Nawawi. Ya jadi kos dia tuh cek jadi tiye. Saja bae lanan. Terus embung kanyahoan. Urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Woi. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis. Hareudang elos. Penting aing pajar kiai beuladan. Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai. Bener bae bahtul masail. Kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae. Harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil. Nyana terus. Cak hadapna aing bisa naon atuh ieu. Tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nyana ka Syekh Nawawi. Dijampean. Masya Allah, eta ngomong bahasa Arab, masalah bisa kabeh. Waktu kabeh gideg bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu. Pohara. Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna. Hadamna eta lain lalagaan. Pohara jasa. Barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid-masjid darariu kabeh aya nu nyaho. Nawawi mah lain eta ieu. Watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli. Teh kalau zaman asli tuh. Cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat. Sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cenah aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi koskia tuh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi kuari geus kajahoan ya sarieu kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Teh kan di masjid contoh. Kan di masjid haram kapiting, halal rajungan. Ngan contohna kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot di kelek set nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganna eta boga di kelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganna tapi di kelek aya rajungan.
Coba holil kapiting bos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar ke holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong si holil pun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan ya Allah ya kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu disokot dieu salak Bogor cabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di mana Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana iwal ti Pandeglang daerah Kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu iya ti Rumingkang cenah ieu kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah mah naon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa tawa lain kudu kos gitu teman kudu puasa lillahi ta'ala Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jangan ya diberi kitab Taurat ku Gusti Allah jang tata genan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ulah keluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Qur'anul Karim ketika urang keluar ti Al-Qur'anul Karim kuari mah moal nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim rasakeun ke di akhirat rasakeun ke di akhirat kuari mah oke bae iya bae tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah Karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa salasina lailah ngajanjikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 penting teh maksudna nu kallimuhu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh ieu Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamihi lain deui rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut tani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi famihi maksudna Allah yang rarasan teh make amban urut puasa
Masya Allah madak tadi tambahan dari kanjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr kemudian kanjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi 40 lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka kanjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantap urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korba cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji nginum sasiripit sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep ditanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu mah hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti dihuapan ku pamajikanna oh ieu horeng Lailatul Qadar ieu ceuk teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain usia ulah dialku ku sia lantaran yang nyeun aing jauh kadar kekuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kudu dahar sia wasrabu inuman ku sia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jan salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakan asa ulah mabok bae kulu wasrabu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerjasian datang ke tarawih ke kita jadi imam masih siapa emang golong gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat henteu aing eta mah menang Lailatul Qadar tah puasa sah-sah bae tah betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peutingna bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah li torekat kos kitu mah atuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallahna norekat tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gagendap huapna geus doraka je kumaha kitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sabenerna mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika jara geus usul deuk opat ge masalah memehna sebab ieu mah jadi hal pan cenah bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrabu wala tusrifu ketika neuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta keluar ti syariat
Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan siapa roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg urang kene dak euy aya kene roti aya kene dak tah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae urang mah dekat Allah apa lain dekat Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah tarekat secara khusus sebab dek menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul madahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli tarekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teh nabak beda jalurna itu Masya Allah nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkaneun Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita kene teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deka aing puasa heula cacak nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing bau dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang mukalamah jeung aing teh puasa tamah deui sia fa atmamnaha bi ashri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek mukalamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten kowo di Banten mah aya tukang sao malulu mal bisa yang ngintip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu meunang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar mun nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan biasa ge aja aya sebagna nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bungaheun apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar jasikana di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana maksudnya sia eta mah herang cenah kiai herang ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema beta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP na mah lain urang Cilongok lain malah aya urang Cilongok mah kos kitu moal lebih bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek mukalamah jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beteung
bersihan kolbu geus boga kolbu mah nabi berangkat wa qala Musa li Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentukna engke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan saha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wala tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan ananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawanding angin sanajan barican kapanggih jeung jelmana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep kunyana tuh nu judi lain diberesan diantep kunyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjudian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran kana ku ngakuran mege tak eta teh geus akur pemerintah teu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirano siratu malik cuma teh nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je abang kumaha kita teh artina aing mah kicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodo teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing ka maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah luluja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah kayak itu jadi kena nu bodoh ngaji mah tuh maksudnya mah lain kos gitu yu urang babarengan ketika aya pamarentah salah tegor mentak kulama negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be hayo sia emangnya lagi itu baik aing mah ya itu tenang bae sabaraha tahun sia hirup di alam dunia
Iya, tulisan iya Pak. Malaikat teh. Naon gawe sia? Ngaji. Jadi pemerintahan sa Jokowi. Aju gubernur sia sa Nenggelis. Ganti ku atuh aktor. Bupati sia Zaki. Camat sia mau dibejakeun gua ngaranna. Urang Cilongok. Lurah sia dibejakeun. Waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu sia sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah ngabrantas eta. Pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh aya asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh kalau teu nyaho nya teu dibere dari geus etik. Aju siap pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian kukula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu. Iya, bang wasidi enggak di itu, ayah. Bener. Cak Gusti Allah, malaikat, haji uci salametkeun. Mantap jasa, guys, mantap jasa, guys lah. Eta bentuk dakwah, eta negor-negor acan atuh kumaha. Tuh, tanu di MUI cicing bae, di NU cicing bae, awas. Di Muhammadiyah cicing bae. Kuari nurada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah bener jeung teu nama bebenerannya nama bangun Al-Qur'an nyaut teuing nya anjeun teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan gitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten salah satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan dikritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik baik di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitulah Al-Qur'an ja ieu mah jang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana heuh sama suruh saya turun Habib ya tuh nenggelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulah mah sakadar caritakeun doa buat teuing di dieu ge lamun si neng mah gua lagi milih teh Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan bagi hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakatin naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakarak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di kaluar-kaluarkeun sorangan tek ngaji nyaritakan urusan dunia makhluk dunia pek tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan nah wa qala Musa li akhihi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihi salah ukhluk nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum waslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge sarua bae
mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adirek berangkat Ira rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun